ke kiamat dihudangkeun deui geus dihudangkeun digiring ka mahsyar digiring engke kan disebutan saurang-saurang ngaran disebutan saurang-saurang nu pangheula-heulana disebut ngaran teh ngaran Allah make Abdullah ti heula tah Abdurrahman panggil ti heula Abdurrahim ti heula tah nu kos dari itu tah Abdurrauf ti heula pokona ngaran-ngaran Allah make Abdu ti heula geus diproses teh mah ti heula jadinya namun ka surga ti heula mun ka neraka ti heula eta tah nomor kedua ngaran-ngaran nabi baheula makan di urang loba ngaran Yahya Isa Nuh Ayub Sulaiman Daud baheula mah di urang ge loba kuari mah lamun aya nu menta ngaran ka kula salah lagi tawe lalaki kumaha mun dengaranna Yahya terus kiai mah Yahya teu daekeun dibere Yahya teu daekeun ya Allah kurang keren cek teh Masya Allah geus satu diganti ku kula naon yehey di Inggris kan jadi yehey daekeun baheula makan tetangga abah ngaranna Ayub nah eta anak Ki Arsad ngaranna Isa tuh kan ngaran-ngaran nabi baheula mah Daud Sulaiman loba kuari mah embung di mana Sulaiman mah nya ngaran anak sia embung ieu aya embung sia saya nu bagus bae cenah ke Solomon atuh nah ngaran-ngaran nabi heulakeun bangsa Pendi angel Pendi mah mana nabi lain wali lain pedagang bangkrut atau bulbul Effendi ge Effendi angel terus di mah heula ngan ka ditu nah ieu ngaran dah bakal diheula-heulakeun ngaran Allah make abdu ngaran nabi ngaran ulama tafaul yang maya resep ka Imam Ghazali di ngaranan Muhammad Ghazali tah bapak kolot na budak Ghazali babaturan kula keur sakola baheula ieu Haji Jali Ghazali tafaul berarti Nawawi Syafi'i Hamna Hanafi Hambali ye eta ngaran ti heula ge bakalna ti heula ge Haji Nafi heula cenah gingkrik bae hah tapol ka Imam Hanafi jalan ngaran Hanafi direndengkeun ke jeung Imam Hanafi ge culak-culak pun imah kiamat cenah atuh eta ngaranna tafaul nah urang boga wali di urang ngaranna Hasanuddin digaranan Hasanuddin ku resep-resepna tafaul gas ngaranna Hasanuddin ulama ke Maulana geus bae Hasanuddin mantep tuh ayo geura nya ngaran Allah geus tadi maka abdu ngaran nabi geus ngaran ulama wali geus ieu naon ayo Pendi atuh ganti masalah ngan ngawuduk tetep atuh ngejek koneng tuh menang mawa di dieu kuari ya bae cenah teh kitu hayang aing aduh aya ganti jangan Masya Allah tuh iya ngaran teh dipanggil ti heula nah nu bagus umat Kangjeng Nabi urang mah pakaianlah Ahmad atau Muhammad nah ieu salamet ke di akhirat ngaran Muhammad diawali ku Ahmad bisa aja ibadah aduh ku agungna Kangjeng Nabi urang dimimitian ku Ahmad malaikat ge
ieu cek malaikat ieu ai amal jore ngaran bagus gitu aing bingung cek malaikat ieu ari teu dikanarakakeun amal jore ai dikanarakakeun aya ngaranna nih menghargai ka Kangjeng Nabi. Masya Allah ieu kan bingungnya lagi malaikat ieu kumahakeun cek ngana ieu amal goreng tapi ngaran aya Ahmadan bejakan ka Kangjeng Nabi Muhammad. Iya bener iya umat anjeun ieu mana coba benar sekian cirina ieu make Ahmad sekian tapi tilok salat Kangjeng Nabi urusan salat mah tenang gampang teman geus bukan mah nah teu adil loh ieu teu adil kumaha menghargai ka Kangjeng Nabi nah ngan disumputkeun ku malaikat tadi balangkeun ka neraka sakedeuk tapi aya Ahmadan mah tetep diteangan deui kan ku Kangjeng Nabi teangan ku Kangjeng Nabi terus di neraka ieu aya keneh bae umat aing cek nya sia saya pendi mana geus kos kiamat sih geus leteng kieu cek nya teh jadi arang sia ieu boga dosa naon itu ngridit cek emang ngaran teu make Ahmad cek Kangjeng Nabi dihapus ku emak lewat dekat tendenan Ahmad tendenan Muhammad. Masya Allah karim lain letik-letik eta manfaat jaga di akhirat lantaran ia menghargai ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah acara tadi tah Ahmad Muhtadi Jailani malaikat kaget ieu Jailani di mana sakena ieu Jailani mah cek malaikat teh jaga di negara Iran ieu mah kok kawaron Jailani kudu nama kan Ahmad Muhtadi Al-Kawaroni Al-Kawaroni Jailani nah ieu Jailani ya pan pasti ku cinta-cinta na ka Tuhan Syekh maka dibuang tuh eta ge jeung ngorok ieu jeung sia kumaha sih tuh eta ayo jadi darat tuh kan mantap. Masya Allah karim nayilah orang Amerika orang Barat nyaritakeun apalah artinya sebuah nama tetapi orang Islam justru Kangjeng Nabi ge wasammihi idza wada'tihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasammihi ngaranan ku anjeun wahai Aminah idza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun ka ieu orok ngaranan Muhammadan nu bantak dengaran Muhammad satuh madu Uqbah bakal di alam ngaran-ngaran Muhammad ya wakasan-wakasana segala rupana terpuji samihi dza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuh banu Uqbah mantap ngaranan anu bagus sakumaha cek Kangjeng Nabi nyarita cak Kangjeng Nabi min hakil walad ala waladi min hakil waladi ala walidihi salah satu asya hak anak terhadap indung jeung bapana tilu hiji ayusamyahu bismin hasanin idza wulida ngaranan anak make ngaran nu bagus di mana geus lahir bagus sakumaha tadi ngaran Allah make abdu atau ngaran para nabi atau ngaran para wali atau ngaran para ulama bismin hasani make ngaran nu bagus cek agama ulah sembarangan ngaran ieu mah waduh ieu lahir apa naon ieu we bulan naon bulan Desember geus Desi Masya Allah ayo ieu Agustus iya mah September Septi Masya Allah hari iya mah nopia kalau peking iya garanti itu para rugu orang mah
ya Allah ya Rabbi ku resep-resepna ieu maka artis Oma Irama ya dipake ngaran anak saya Raja Dangdut Roma ambo prak sorana jore mending membagus jore tah kudu ngarangki ayu samyahu bismin hasanin iza wulida hiji tah ngaranan anak make ngaran nu bagus di mana geus lahir malah lamun lahirna poe Minggu kudu aya alipah nu bagus mah lamun poe Senin kudu aya nun lamun poe Salasa lam atawa sa lamun Rebo kudu aya roan atawa ain lamun Kemis aya kho atawa aya sin segala homsa emang boga homsa meureun inget bae nya ka homsa lamun Jumat kudu aya jima bagus lah ieu mah lamun Sabtu sin atawa ba tah sarwiti Sabtu eta sarboa Sabtu lah ieu eta mah lamun endek make aturan perhikmatan keur teu masalah tapaul mah teu kudu kos kitu ge